jeung Sobri mangrupa dua murid pilihanana. Di lebah pengkolan memeh Papisa Wikarta amanat ka dua muridna, Gade Marlan ugi Sobri. Lamun teh nya urang kudu nying hareupan kayan tarung patutunggalan jeung pihak Karaman. Modal utama teh nyatana katenangan, sabab ku jalan tenang pikiran naon anu dipiboga ku urang, nyata ilmu bela diri bisa digunakeun sakumaha mistina. Geus pisan ku abdi. Kemal Marlan jeung Sobri meh bareng, atuh geus kitu mah terus papisahan nguru ka imahna masing-masing. Datang ka imah Wikarta langsung diajakan ngobrol ku Ningsih anu jadi pamajikanana. Kumaha Kang? Hasil tina riungan teh? Ari cek abdi mah urang mah ulah pipilueun kana urusan nu aya patadina jeung ributan Kang. Ningsih bangun salempangin pisan sigana teh. Kituna teh sanggeus mairan cai ka salakina duaan diuk dina amparan samak nu handapna di amparan lampit da pugu imah panggung. Wikarta narik napas panjang ngareret ka pamajikanana terus neuteup kaburuan imah bangun anu keur nyawang ka tempat anggang. Telinga Wikarta nyarita deui siga ditujukeun ka dirina sorangan. Teu gampang bisa adu hareupan jeung Gopar, sokomo ayeuna jadi jadugna Karaman. Ngadenge Wikarta nyebutkeun ngaran Gopar, Ningsih katingali meuni kerung di barung jeung hate anu keketegan. Ingetanana ngalayang ka waktu ka tukang dina mangsa dirina keur masih keneh parawan, apanan Gopar teh sarua demi kahayang ka dirina. Ngan Wikarta nu mampu merukeun hatena malah kungsi riributan antara Wikarta jeung Gopar, mangsa ngarebutkeun cinta dirina. Tapi Wikarta dina waktu harita memang aya dina kaunggulan. Nah, Kang Gopar penak di mana kitu Kang? Cek Ningsih jadi penasaran. Wikarta netep antep ka pamajikanana bari terus ngawalon. Ningsih, Gopar teh si bewok teh anu ayeuna mimpin atawa sasatna jadi jadungna gorombolan atawa Karaman macan liar. Anu dina waktu-waktu ieu terus ngarampok, tur ngaranjah ka tiap-tiap di lemburan. Malah dina peuting tadi mah anu diranjah ti lembur anu panteng-enteng jeung urang nyata nu deukeut pisan ka lembur urang. Beuki ngageter hate Ningsih kalentepan ku rasa sieun. Breh teh kacita deui dedegan Gopar dina mangsa kerja jaka. Memang mimbana pangawakan anu jangkung gede simbar dada. Ngan aya anu teu narik pikeun hate Ningsih harita, sabab sikep pribadina anu tetelangan ukur hayang ngulinkeun janji sarta sikepna anu sombong nya kitu deui tinakanana anu galak jeung kasar ka sasama. Oh, kutan teh kitu Kang Gopar teh Kang. Atuh kumaha lamun nya nepikeun ka ngaranjah ka lembur urang Kang? Nya eta mah kapaksa Kang kudu nying hareupan Ningsih. Sabab terus terang akang teu bisa cicingeun kitu bae ningali ieu lembur diranjah ku para Karaman sangeunana. Tapi nanti leuwih hade lamun urang tinggalkeun we ieu lembur teh Kang, urang ngungsi neangan lembur anu jauh tina cangkremanana eta Karaman. Ningsih, akang hiji lalaki sokomo di ieu lembur apanan sasatna mah akang teh pupuh hiji paguron. Kumaha kasebutna meureunna lamun akang jejerih ku pati, niuni hayam kabiri leutik gurih ngandar jangjang, kumeok memeh dipacok. Teu bisa Ningsih. Akang kudu pelapati ka ieu lembur anu geus ngadagingan sarta nu ayeuna jadi lembur matuh Banjar Karang Pamidangan. Wikarta harita negerakeun sikep jeung pamadeganana. Tapi Kang Wikarta, ingetkeun kulawarga urang Kang. Darman masih keneh leutik, abdi teu miharep mah aya kajadian anu teu dipiharep tumiba ka diri Kang Wikarta. Abdi rek jeung saha Kang? Ningsih sorangan ngageleter nanakeun hate anu bener-bener teu panuju kana sikep jeung pamadegan salakina. Ari geus, kapan urang teh geus sini? Geus natrat, geus nyata. Yen di tempat teh jadi pupuhu, jadi kokolot, sok sanajan urang umur can pati kolot. Ningsih, akang memang sadar kana eta kayaan. Ngan urang oge kudu mikirkeun pangisi lemburan. Cing, lolobana mah kepanjalma-jalma biasa, anu ngan ukur bisa ngulangkeun pacul jeung koret. Sedangkan dina waktuna kudu ngulangkeun bedog jeung gelut. Akan teu mikeun lamun ieu pangeusi lemburan jadi korban anu sawenang-wenang ti pihak gerombolan macan liar. Tapi Kang Wikarta, apaan Kang Gopar? Akang ngarti Ningsih. Gopar memang cek akang oge lain lawan anu enteng, nu atah-atah upamana nepikeun ka ijen wewesen. Ngan akang rek ngusahakeun ku cara ngajak damai lamun bisa. Ngan lamun teu bisa mah nyatang tuwe geus aya di jalan kajaba ti kudu ku cara hiji lalaki
pugu akang oge geus apal kana adat Gopar anu memang sigana bae mustahil upama diajak damai sabab komo ina jadi jadugna karaman kapan katingali Ningsih ramisak panona aya perasaan sedih anu mangaruhan kana hatena bet kacipta upama salakina menang musibah eleh mangsana izin wawasen jeung si bewok abdi teu miharep akang cilaka jadi leuwih hade urang tinggalkeun ieu lembur Kang Gopar kawilang kejem jeung telangas heuras adatna rek mun saha abdi lamun Kang mikarta nepikeun kakeun aku cilaka. Wikarta ngarenghat narik napas panjang anu memang pikeun manehna oge surut ti kasedih pamajikan teh dumasar tina rasa kasalempanganana. Malah sok sanajan Wikarta sorangan memang sabil nah bisa jeung teu ngimbangan atawa ngungkulan kabisa si bewok atawa Gopar anu beuki dieu beuki terus maju elmuna. Tapi Wikarta gambaran hiji lalaki anu dina nyarita sok sagolek pangkek sacangkret bage taya basa pikeun dirina kudu luncalinci luncat mulang udar tina tali gadang lisan anu dikedalkeun geus hamo dibalikeun deui gambaran ti pribadina anu teguh pengkuh dina sikep jeung pamadegan ulah ngaleuwih anu kawasa sifat ka Pangeran Ningsih sabab akang boga kayakinan pati jeung huripna manusia lain ku papada jalma tapi ku kersana nu maha kawasa ngan lamun memang kudu nyorang jalan cilaka ku cara ngabela diri eta leuwih boga ajen batan urang kudu ajal dina kayaan biasa kitu sakuduna sikep hiji lalaki anu boga pangarti dina olah bela diri. Abdi ngarti kana lisan akang tapi naon hartina ajen kahormatan hiji lalaki Kang lamun rumah tanggana aya dina katunggaraan dibaca teh pahitna Kang sabab nu bakal disinghareupan teh nyata jelas ampanan jalma-jalma jahat sasatna makaraman anu geus taya rasa kamanusaan. Ningsih nyaritana di barung jeung ceurik ayeuna mah ai Wikarta neuteuk di kalabah buruan imah kolebat salibatan pikiran ngagugu kana carita anu jadi pamajikan nyata nyalametkeun diri ku cara ninggalkeun pilemburan tapi sikep jeung pribadina Wikarta memang geus asak tetep panceg dina pamadeganana. Ningsih akan dedeh jeung nyaah ka kulawarga sigana bae lamun dibandingkeun jeung kanyaah ka diri sorangan akan lebih dedeh jeung nyaah ka Ningsih katut Darma tapi akan oge nyaah jeung dedeh ka pangisi lembur akan oge boga rasa tanggung jawab kana kasalamatan pangisi lembur nah akan bakal bisa tenang hate jeung lugina upama kulawarga urang salamet tapi kulawargana pangisi eupi lemburan jadi korban. Ingatkeun Ningsih baheula akan kungsi ngadongeng ngeunaan sikep jeung pamadegan satria Sunda mangsa nyinghareupan naon rupa kajadian dirina suka kene ajal pati batan kudu nyinghareupan panghinaan tah kabaru sarupa kitu teh geus jadi getih jeung daging sabab mang tahun-tahun akan guguru ka Mbah Wigena di leuweung Arga Binangun. Wikarta panjang lebar cumaritana pang-pang namah matri hate pamajikan sangkan teteg jeung panceg ulah galideur jeung kapangaruhan ku rasa kasalempangan. Ningsih ngluktung ku semungan ruk kacipta ku manehna upama teh masalakina meunang musibah nepikeun ka hanteuna pamana beuteung kabayang kumaha ngagedekeun anu jadi anakna nu ayeuna kakara umur 10 tahun sasatna budak anu meujeuhna kudu diperhatikeun kudu jadi indung jeung bapana. Wikarta ngarenghat tadi narik napas panjang katingali jalan dapur anu ngulutra kudang horeng Darma geuningan anakna nu kakara balik ngarit. Darman budak anu memang kawilang bekal kana gawe beda jeung budak-budak sejena anu sapantar jeung Darma lolobana makapan ngan ukur resep ulin wungkul tapi Wikarta beda deui dina ngatikna budak teh bener-bener sina asak jadi hiji lalaki anu sabenerna. Kadia Darma diuk tadi dinya tah emak jeung bapa ina keur ngobrol anu perlu oge dikanyahokeun ku hideep. Nya sok ka dieu gerajang tadi dia sok diukna tah. Cek Ningsih, nita diuk ka anakna nu harita nyusutan kesang bari netep ka indung jeung bapana terus nyarita. Aya naon kitu mak? Eta geuningan bapa aya deui di dieu, cenah aya riungan teh di bale, Pak. Budak teh harita terus sila diuk milu ngobrol jeung indung bapana. Ai Wikarta neutup antep ka anakna. Tumuwuh rasa reueus jeung bagja dina hatena
Sabab Dharma anakna sanajannya budak keneh tapi tenembungkeun sikep hiji budak anu ogoan atau aduan. Salila ieu tacan pernah Dharma sok maradukeun jiwana memang geus kalatih dina kaprihatinanana. Dharma, Bapa geus ngariung tadi malah kumpul sakabeh lalaki pangisi lembur nya kitu dipupuh lembur Ki Arminta. Anu jadi bahan carita taya deui kajabati ngeunaan Karaman macan liar anu kiwari beuki mahabu tina kanana. Tah, Bapa dipercaya gesan jadi pimpinan mangsa nying hareupan eta Karaman. Upama teh dina hiji waktu datang ngaranjah ka lembur urang, Dharma kudu nyaho. Harita neuteub Dharma teh kan jadi bapana. Tutupan anu ngandung rasa kareueus lantaran nu jadi bapa leber wawanen, Dharma seri leutik ka bapana bari terus nyarita. Hebat tuh lamun kitu mah Bapak. Dharma jadi kata aja yang ngabandungan lumangsung tarung antara Bapak ngalawan si Bewok, jalma nu mimpin eta Karaman, Pak. Nah geuningan Dharma. Bet nyaho pimpinan Karaman teh ngaranna si Bewok. Rikarta kaget sabab anakna geus nyahoan ka si Bewok sagala rupa. Pangisi lembur mah taya dinu jadi bahan carita kajabati si Bewok nu cenah mah kajem tur telenges dina tindakanana, Pak. Tapi Bapak wani ngalawananana hebat, Bapak. Budak teh lain salempang tapi kalah kamuji ka bapana gede wawanen. Ningsi ngareret kanu jadi anak bari terus nyarita dumareuda. Dharma, lain kalah karesep ngadenge Bapak rek tarung teh tapi kudu salempang kumaha lamun ke Bapak cilaka nu matak mama bieu nyarita ka Bapak hidup teh leuwih hade urang pina ti lembur. Kitu tah anak king. Dharma budak teh kerung bari neuteub seukeut ka indungna, teu lila terus nyarita deui. Kumaha ari emak anu lain oge jago ari kudu kabur mama. Jalma jahat kudu diwara ulah diantepkeun komo ieu rek karuksak lembur atuh. Bapak teh panan lalaki jadi kudu wani. Dharma seuri ka bapana. Sedengkeun Wikarta imut tanah suka hatena sabab jelas Dharma anakna sanajan budak keneh geus boga rasa teuning jeung ludeung. Teu sieun teu keueung ngadenge bapa rek tarung. Ningsih anu beuki tagibur hatena sarta dina mamiharep sangkan anu jadi anak nembongkeun pamulu anu sarua ke jeung manehna. Anu tangtuna saeutik gedena mawa pangaruh pikeun Wikarta mangsa ngaroba sikepna. Dharma anak emak, si Bewok teh jelema anu ngabahayakeun jeung geus loba anu jadi korban katalengesan jeung kakejemanana. Nanti salempang lamun Bapak hidup nepikeun ka cilaka. Nanti sieun lamun Bapak hidup nepikeun ka eleh jajaten. Ya Allah. Waktosna geuningan parantos teh nyekapan atuh cag urang cekapkeun dugi ka dieu heula tuh acara Dongeng Kiwari neraskeun cariyos Sirawing Kiwari garapan Wakepoh Kiwari hatur nuhun permios.